Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permiksa, wilujeng patepang sareng Aska Sabila dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapindangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tanjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di Perkebunan Dewata, Desa Tanjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, dina tanggal 8 Maret 2022 kena kaurung. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Kusabab sieun longsor deui. Pupuhu pos koordinasi bersama tim mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu, Ciwidey, Rancaburi, Asep Taulani, netelakeun aya 242 budak sakolah dasar nepi ka sakolah menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantaranya eta murid SDN Dewata anu sakolahna deket jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyangharepkeun ujian nasional. Tisaprak 2 minggu ke tukang maranehna cicing jeung diajar di imah kepala sekolah SDN Cisondari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur amit mupur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.